Wa amma zakat tijarah. Sareng anapun ai zakat dagangan panisob wae tanisob mau suliat di minan naqdain. Zakat nisab na zakat dagangan. Dagang non bae tamanya. Dagang ayam, dagang lima, dagang dagingnya, dagang dog, dagang bala, dagang cimo, dagang banos banyak. Banos, dagang cepet, dagang segala rupa, dagang baju, banyak. Dagang tiung, ayo dong dinainya dong kawe, murmer, dikepoin dong, kepoin dong. Makanya, apakah online ataukah offline? Bisa kemana-mana ya, online jualannya, jualan online. Terus tanisobna perdagangan etate nisobuma tanisobna perkara usturiat dibeli itu usturiat dibeli tidak lebih itu nakta ini Cina emas perak saunggan teman mana tidak boleh soban amla paling bago bima atau ya romali pita kuni biayi masyaallah taman wa kuwi mamasun makobalan nagdabi wa makobalan harto bi wali penati bala dalam ni bela asli nisobna Jakarta nita akur ujung nisobna nakdain mas tinggal mas dia peraknya nisob bunga usturiat tihi mina nakdain nisob bunga eta nisobna perkara usturiat dibeli nyatana ini nyatana mas eta nisobna mas jeung mas jeung perak Selangkan sama numali tijaro nisoban. Eta mah harga barang dagangan nama. Harga barang dagangan nama tapi karena nisobatan itu. Pain balago bihima maka lamun tepi ta nisob teh bihima kana anak lain buanana tau ya ron mali pita kuini maka milih-milih nu ngamili karta eta dagangan pita kuini ngargakeun eta nisob biayi magunon bae naik na kana emas atau kana naon kana perak kana emas atau kana perak Baiklah mari gue asli dikumpulkan batik karena modal aneh dagang makin non kan modalnya seberapa 5 juta modal 5 juta pakai beli non kayak barang non jual baju sebelah lupa baju pakaian ayah cawat ayah dalaman ayah luarannya kena ayah usul depannya kayak batiknya kumpul kan jeung naon jeung modal jeung pokok yang mudahnya pokok itu kita tunggu tahun dihitung kabeh lamun tapi lah karena nisobna emas atau nisobna perak maka wajib dizakat misalkan tunggu tahun teh sama itu emas berarti satu emas teh lamun seberapa gram 80 gram berarti kali 500.000 bisa 8 kali 40 jutaan saat kena di akhir tungtung tahun teh yang seperti karena setahun ayah 50 jutaan ini sebenarnya kayaknya ujung duit mati ujung nanti anu di bisa ayah di banknya ditenun di bank ayah anu tagihan bahkan dianjurkan tapi nu karep non mayarnya dianjurkan nu karep mayan dihitung eta
Kumaha tuh karep-karep mayat. Itu karep-karep mayat mah bisa kena utangkeun. Gas eta mah. Karena antara moal kumayareun deu. Eta mah naon tah? Teu kudu dihitung. Tung tahun misalnya 50 juta maka wajib dizakat. Zakatan, sekumau zakatan sarua jeung. Oh iya, wah mana tulikeun. Nah, jumu bima rubu usyurikim wajib bina zakat pihak dijaro rubu usyurikim seperempat per puluh harga. Sarua wajib naon? Jumlah sada 1/4/10 hiji per 4/10 hiji dibagi 4 dibagi 10. Dimun misalkan aya 50 juta nya Romi coba ngitung lagi hitung tahun teh misalkan dikumpulkan dihitung teh aya 50 juta nya maka zakatna 1/4/10 ngitungna kumaha cc 1/4 heula ayo 50 juta bagi 4 sabaraha mi disuknya ngitungi 50 juta bagi 4 sabaraha 50 juta dibagi 4. Euy. Hah? Dijegkeun lah gitu. Kok bisa kayak itu? Oh bagi ieu. Jawab din. Ih, pame mah untung gitu bae. 50 juta bagi 4 12 juta setengah mi SDT ini. SMP itu bisa. SD bisa loh. 50 juta bagi 4 atau bagi 2 ulang bisa saya 50 juta bagi 2 ya. Oh ulang kan pada gitu sok. Betul beda. 50 juta bagi 2. 25. Bisa saya 50 juta bagi 2 seberapa? 25 juta. Tah eta kali setengah. Setengahna dibagi 2 mah kali ke setengah. Nah, ini 25 juta bagi setengah nadi, bagi 2. Seberapa? 1 juta bagi 2. 12 juta setengah. Masya Allah. Gitu aja kok repot. 12 juta setengah. Kita saparapat tina 50 juta teh seberapa? 12 juta setengah. Nah, segitu mau katanya lain bagi 10 deh 12 juta setengah bagi seberapa bagi 10 12 juta setengah tak bagi 10 seberapa hijau mana hiji lah bagi 10 teh di seberapa mun angka 12 juta 500 nya hijau mana hiji di seberapa jadi 1.250.000 mung mikir atau itu bisa nyan bisa Gusti nu bisa 12.200 tina sabaraha tina 50 juta teh 1.250.000 produktifnya 1.250.000 acenya detik teuing sama adik rek halusnya tadi yang zakatnya 5 juta ya. Kita zakat perdagangan. Tinggal malul kholitin iya harta anu cacampuran duaan atawa tiluan atawa opatan jeung saterusna kumaha ngazakatna. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka kitabnya. Qala Dawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala li nabi ka kanjeng ka nabi na Gusti Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saur Gusti Allah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti'u la ta'at anjeun man kajama ampana anu geus mohokeun kami saur Gusti Allah ampana anu geus mohokeun kami qabahu kana hatena wala tuti jeung ulah turut nuturkeun ulah nuturkeun anjeun itu lalaki awewe kada anjeun ulah nuturkeun saman aghfalna qalbahu an dzikrina man kajama aghfalna anu tos ngamohokeun kami qalbahu kana hatena siman an dzikrina tina elingna ka kami. Ieu bahasa Gusti Allah nya bahasa mabarana. Masuk apun tah bahasa mana itu teh anu terbuka teh bahasa porno. Bahasa kono goreng kono dorong. Bahasa terbuka blak-blakan, nah blak-blakan. Ini blak-blakan teh neng. Terbukakannya bahasa terbuka aghfalna qalbahu an dzikrina Gusti Allah teh aghfalna mohokeun kami qalbahu kana kasiman tengah-tengah tina ring kasa ka kami jelema poho di pohon usaha Gusti jelema poho ka Gusti Allah teh tadi usaha ku Gusti Allahnya ikan pornonya belak-belakan terbuka nata terbuka. Kepada Allah teh orang naon? Allah teh orang naon coba? Ini orang eling, ini orang po. Anita elingnya. Anita eling, ini orang eling nyarang ulah po. Tapi dia bahasa nang man aghfalna kok bahwa Allah mulanya. Hakikat segala rupa anu eling ku Gusti Allah popoe ku sa Gusti Allahnya. Maksudna nu eling ku Gusti nu pohoke ku Gusti anu cager ku Gusti anu geuling ku Gusti gitu kan ya anu oon hakikat ku sa ku Gusti anu naon lagena anu warasnya akal nasihat hakikat ku sa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah sasaurang ngikeun kumaha sa Gusti Allah bah Gusti Allah baenan kamu ulang ayat naonna ayat tetap keramana di luarin pengajian mana di luarin pengajian mah ayat tetap keramana anu hade sandarkeun ka sa Gusti Allah mun nu awon sandarkeun ka diri pribadi ma asobaka min hasanatin paminallah wa ma asobaka min sayyi'atin pamin nafsi perkara nukeuna ka anjeun mangrupa kehadian maka sebut ku anjeun eta kisah di Gusti Allah perkara-perkara nukeuna ka anjeun mangrupa kagorengan sayyi'ah maka sebut ku anjeun eta teh ti diri sorangan kumaha maneh atuh geuringan bae kumaha teh nyebutna ada sadaya urang mah ieu sompra barang daharna barang dahar sompra aduh kumaha sebut barang daharna kumaha ikan barang dahar naon? Ayo sompra naon? Jablah, jablay, jablahnya. Jablah orang memperang dahar. Kayak ulah kieu. Padahal makin sakan, yang bisa kurang teh maneh teh geulingan bae ku Gusti. Jangan teh sopan gitu kan ya. Perkara nu ari maneh jag-jagain mah alhamdulillah. Naon teh? Alhamdulillah. Tulung Gusti sehat deui aya nama eta
mereka nyebutna alhamdulillah anu hade kasakeun canda sebutkeun ieu tisa ti Gusti Allah tata keramana mun anu kagorengan sebutkeun ieu teh kaliruan serangan. Aduh cenah mane ayeuna mah dek berjamaah alhamdulillah Allah beri hidayah. Jalan aku masih make kitu kamari teh urang teh begitu we ka mana ini bangulinan badan bagian waktu ngaji jebrem di kalau tabrakan nubruk naon nubruk trotoar inget gitu di bagian ngaji kalau ulin kieu sadar dedek berjamaah itu jalan hidayahnya lupa silakan yang mana jalan hidayah nah tabrakan heula nah pengkol heula nah anu tuh jalan hidayah banyaknya potong heula silahna Eta kan kehadiannya samanya ini mah daek naon ngajieun alhamdulillah berkat hidayah ti Gusti Allah. Kehadian sebut bisa di Gusti Allah. Maneh batu-batu ngaji yang kalau ka main wipian we ayo. Kitu nya. Kumaha tah kitu bahasana? Masopan. Urang lagi can bisa naon teh sesuai ulin nya teh ieu can bisa naon. Dan bisa ini ke pengajian teh istiqomah nanti bisa sakapung edan sakapung ulah kieu maneh pake ngaji betul mah tuh kalau kawipian hayu da Gusti eta kan sopan kitu nya mun ngomong kitu palingeus kana sanajan hakikat usaha Gusti ya Gusti ge kan man aghfana qalbahu ang dikrina ieu terbuka ti Gusti Allah nya man jalma ulah nuturkeun anjeun ka jalma anu geus mohokeun kami kana teh si jalma teh eling ka kami teh dipohokeun usaha hakikat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya dina omongan keur diluarin pengajian mah pek sebutkeun nya teh ieu naon hakikat ieu secara ngomong kumaha ngan keur di luar ngomong di luar pengajian mah aya tetap ada pada banana jang letahnya jang naon tah jang letah anu hade sebut bisa di Gusti Allah daek ngaji daek berjamaah getol wiridan sebut eta teh bisa di Gusti Allah anu goreng gering nya ulin bae ke ngajina sare bae nah di mana waktu berjamaah kala kau ngadeukeun paruhnya duka ngadeukeun uka-uka dua ngadeukeun naon jauhnya bukan naon eta kan gorengnya anu goreng teh eta sebut ku letah eta teh bisa mata kabodohan diri sorangan kakurangan diri sorangan nganjang hate mah sing sieun ye sing eling da ieu teh kusaha ku Gusti Allah geuning urang teh dikieulkeun kudu naon tah kudu sieun cara menyikapi sekarang ini kan apalagi zaman naon pilkadanya kan lupa-lupakannya cik ieu kudu ka dieu cik ieu kudu ka nomor 5 ieu mah nomor genep aing mah golput nomor genep mah kelopatan pasangan deh ieu kudu 2 ieu kudu 1 ieu kudu 3 ieu kudu 4 kan lupa-lupa wos di goreng punya menang video kita smart kita kieu sih aing ge boga tah kieu sih ge kan aya balik kituanya Doi kuduna kumaha kuduna sadar diri kita ada di posisi mana urang aya di posisi mana anu cek pandangan batur sieu bagus cek urang mah da goreng sabalikna cek batur mah ieu teh goreng cek urang mah da harus tanya beda naon berarti beda pendapat tinggal kita sadar diri masing-masing ketika orang menyimpulkan ieu teh goreng kieu teh laku teh aing model kieu teh goreng ieu ulah ieu padudulkeun ieu ulah dijadikeun panutan ieu ulah dijadikeun pimpinan ieu budak kieu mah urang posisinya di mana ketika orang menyimpulkan bahwa ieu teh kalakuan teh goreng ingat kana naon kana takdir kabeh ogenan hade goreng kusa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang aya di posisi mana? Gitu pertanyaan teh nya. Ketika urang nyimpulkeun ieu teh laku kieu teh goreng pangi jeung anu traditium bae ieu teh naon tah? Butut ieu teh. Pangi jeung anu sok negatan bak mok bae
Itu naon ya? Butut ya. Panggil jeung Bang Mokna. Deui mah geulis ya. Itu dan laku kieu teh naon ya? Goreng ieu nya. Goreng bisa ya. Nuhun alhamdulillahnya ketika naon? Aduh si Neng geulis sama geulis nya bebas sungit lah hiliweuh lagi nya. Motor ngagaya. Nah eta lakuna asa rada pinaraka tuh. Rada naon ieu? Rada karena panona tapi kalau sebenarnya alhamdulillah nuhun bisa naon bisa maca batur bisa maca kalakuan batur bisa ngambedakeun dari bagus ieu mah naon ieu mah ade bagus ade tetanya ieu mah bagus ieu mah ieu mah putut pertanyaan ka ade yang diri urang aya di posisi mana apakah bagus apakah naon apakah goreng gitu kan ya apakah halus ataukah goreng. Jadi ketika memanggil kagorengan diberi batur ka ade ulah omong-omong dasar siamanya teh ering jamal teh ering segala lupa dimakan di lontar dasar goblok siang goblok itu meng siamanya ayam wah lupa ulah gituan kumaha tuh sadar diri masing-masing aya urang aya di posisi mana urang aya di bener aya di salah gitu kan ya apakah urang aya di posisi bener atau aya di posisi salah ketika ada rasa aya dina bener dah rasa aya dina naon aya dina bener sing sieun da anu goreng ku Gusti hakikatnya anu saya ogeuna ku Gusti dunia berputar takdir Gusti kumaha Gusti teh nyaho tungtung urang di karek kumaha du karek bagus du karek naon du karek goreng buating anu batur ayeuna goreng cek urang teh isukan mawatna jadi naon bagus sebalikna urang anu ayeuna asa bener kitu teh nya mawatna jadi naon jadi goreng naudzubillah min dari kitu kan nya tuh balik deui ka dieu wala tuti jeung ulah nuturkeun anjeun man ka jalma ko abana nu geus mohokeun kami ko baukan hatena si mana tina eling ka kami ai ja'alna ko bahu gopilan anu ditina teh ja'alna tegas ngajadikeun kami ko baukan hatena si man gopilan kana anu pohan tina eling ka kami bahasa ieu pisan terbuka pisannya terbuka dibuka teh kan eta kan ya kan porno dibuka teh dibuka teh mata pornonya itu bahasa terbuka tisa Gusti Allah wa ta'ala jeung nuturkeun itu siman hawahu kana hawa nafsuna itu siman kana jeung bukti naon amruhu urusanana itu siman puruton eta leuwihkeun isropan puruton eta leuwihkeun saur Gusti Allah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi bang mulia-muliana makhluk saha Kanjeng Nabi Muhammad nabi urang sadaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Gusti Allah Nabi kade anjeun ulah nuturkeun ka jelema anu ku kami hatena geus dipohokeun ka kami jeung manehna sok nuturkeun ka hayang nafsuna jeung urusanna teh sok leuwihkeun batilan jeung batil ieu dina raraga milih-milih temannya pilih-pilih teman harus benar-benar jangan semaunya dong pilih-pilih sobat harus kudu bener-bener ulah sakahayangna dong gitu nya jangan babaturan kudu sing awas-awas ulah sakadaekna dong itu katilu cak kamari niangan babaturan teh tempo urusan solahna mantap solahna teh kaberesanana kasolehan nana palatas sabbasikon musirron ala masyiatin kabiro ulah kade ulah jangan sekali-kali ngabarengan jelema anu fasik musirron ala masyiatin kabiro tin sok ngalanggengkeun kana duraka
gede. Nah sebab li anna man yakhafullah ya ulah mang anu saya tadi ulah kali bantalan mang. Mang kali bantalan. Ayo sih. Ala kamu eta nulungan kagorengan nu kitu teh nya. Nulungan naon? Nulungan kagorengan adik urang kandungan ai cok neh saya mah ye da pimping urang. Teh nulungan kana naon? Nulungan kagorengan gitu tanya. Tak kayak samol udah ngibit jadi. Li anna man yakhafullah la yusir ala kabiratin. Jaman sih bagus ulama matakna. Muhammad ngalanggengkeun kana dosa gede aman la yakhafullah ta'ala tuman gua ilu. Anu teu sieun ka Gusti Allah teu diamankeun teh teu di teu bisa diamankeun anu gua ilu pirang-pirang kagorenganana pikap awulun pikarisieun kagorengan balita zaman itu sieun ka Gusti Allah masuk barobah pirang-pirang tingkah usum naon lo usum nang layangan layangan terusnya usum ulin kamanon jaya mulyana wah ngabling usum ulin nang tolong makanya eta jamat sieun ka Gusti Allah babari barobah naonna tingkahna barari babari barobah naonna tingkahna ditulikeun ku ki musannif nyutik-nyutiknya kitu sina Al-Qur'an mutip Al-Qur'an Gusti Allah wala tuti'man aghbana qalbahu an dzikrina itikeun kitabna kasa Kanjeng Nabi Muhammad kudu dipake kurangnya urang cikuya kina awewe na kade anjeun kula nuturkeun ka jamaah anu geus dipohokeun ku kami hatena poho tina eling ka kami jeung manehna sanuturkeun hawa nafsuna dina nyangan kahayang syahwatna sakadaekna bae hayang kan kieu cesnya hayang kamu kitu besnya hayang ulin ini naon hayang minum potnya minuman yang judi minuan segala rupa sakahayaangna wakana amru puto jeung eta perkara urusan puto leuwieun batilan hebat batil leuwieun lupa leuwieun durakana leuwieun naon ulina leuwieun ane keulina leuwieun segala rupana leuwieun eta ulah ditutulkeun nu saperti kitu ulah daek nuturkeun ulah daek ngabarengan acan lamun lain tujuan dakwah ketika tapi aya mun rek tujuan dakwah silakan aya bisa nya mah insyaallah ya geus kuatlah kalunya si eta teh turun deweknya bahkan eta teh lanjut dewek bahkan eta teh naon adi deweknya kalunya bisi naon bisi isukan daerahkan harakan asa Gusti Allah Subhanahu wa taala sampurkeun dakwahan secara malam kecuali lamun kitu nya terus ditanya asup ka mana tah ka tempat-tempat semak-semak remang-remang ini meuli panos lain baik naon tapi tujuan dakwah kita kan yang boro-boro jangan biasa para pangkat aulia Allah kan seueur yang masukna ke tempat-tempat pemaksiatan ke bar ke tempat-tempat penjudian ya insyaallah kitu cumplang camping siga naon ngaranna siga pemain siga tukangna nya padahal mah lain naon lain rek mulian ka ditu lain rek mabok lain tapi rek naon rek meran jelema supaya sadar supaya balik kana jalan anu dipikeun kusa Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali lamun rek kitu nya eta mah silakan bahkan namun Gusti Allah bisa dapat kitu kudu nya kan ieu urang asa moal bisa asa kalahkah ka
kabawakeun tadi nama malik dakwah kitu tanya an ujug-ujug kitu si neng teh Pak Ustaz jadi pada nyobian ya kayak gitu aing usah begal ya itu yang nggak usah nggak parah gratis gratis goblok sih mah sampai mungkin kuanto naik ngadawahan makanya supaya balik supaya mana pulang gitu dia kan isu kena gitu deh Pak Ustaz mah lagi merasa gitu tanya nggak apa abi mah kaduan rada kuat kayaknya mau Ustaz tiru nak opat kali mana nama tuh jadi nama tuh kali tai gitu mana tak ulanya dengan sembarang serta bahwa wakan amru puruto makanya itu kan baik mana coba yang menawarkan serangan di medsos kah atau di SMS biasa kah gitu SMS cinta khusus buat kamu satu malam wah sangat rupanya hati-hati pilih-pilih teman kade ulah nuturkeun zaman geus dipokeun ku kami hatena saudara Gusti Allah dulu wireun maka amru puluh ada ya dulu ala anna syar'a wal insan ayakuna qabahu khalian an haqqi kita nuduhkeun dawan Gusti Allah nya dawan Gusti Allah nuduhkeun bahwa asyar'a wal ihsan walil insan saestu napang goreng-goreng napang jore-jore na lamun saur bahasa Banten napang jore-jore na tingkahna jelema mangkeluk ayakuna qalbu khalian na teu khalqi bukti hatena teh suung sepi tina eling ka hak an dipil haqqi khalian an dipil haqqi sepi hatena tina eling ka hak kasar bagus si Allah Subhanahu wa taala atena kosong teu pernah eling ka Gusti Allah wa yakunu mamlu'an minal hawadda'i ila istighali bil khalqi bahkan sabalikna atena teh dipinuan ku hawa kahayang nafsu anu eta kahayang nafsuna adda'i ila istighali bil khalqi kan ngajak kana katungkul ku makhluk kana katungkul makhluk eta panggoreng-goreng na tingkah jelema teh eta tanya mati urang ieu alhamdulillah Gusti abdi hayang cenah jadi zaman naon eling ngate kasa Gusti panggoreng-goreng na tingkah jelema teh eta nu hatena teh pernah eling kasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika hatena teh pernah eling usahanya atuh terus doraka maksiat dijalankeun kabeh karena kehadiran teh mung durat mung ini ke pengajian mung ini ke masjid mung ini ke tempat berjamaah di tempat-tempat bagus teh mung suruh mung eta hatena naon tah teh eling teh kasa bagus Allah Subhanahu wa taala urang ayeuna eling teh berarti eling kan ya alhamdulillah syukuran ditekeun ngaji berarti ku Gusti Allah dielingkeun mata kieu ya na dikrullahi ta'ala nurun sanesna dikir ka Gusti Allah teh inget ka Gusti Allah teh nur cahaya wa dikrullahi dulmatun inget ka salian di Gusti Allah teh dulmah popoe inget kana HP poe inget kana kabogok popoe inget kana naon dieung kana pokona inget ka salian di Gusti Allah teh kana popoe caang dia pokoe kan naon caang mah jadi naon jadi bisa nyaangan ta ieu bagus ieu kade ulah ta ieu mah ieu goreng ieu ta ieu mah bagus ieu kade ta sok alus sama deketan kadinya ta ieu mah goreng ieu kade wah di deketan nya aya teh caang teh jika poeknya poek patena teu nyaho goreng teu nyaho naon teu nyaho alus ieu mah nu batu ulah copotan atuh ieu mah tuh dengan batu kade atuh teh asa ya kade awas itu dengan batu dia senajan informasi dia ya benteng bentengnya ini mana jadi jalannya kan batu kene kade eta pokoe teh nyaho naon teu nyaho batu teh nyaho urang gitu teh ieu mah daun satu batu ieu mah ieu da pokoe teh ya poeknya poek itu mah poek teh akan teu nyaho alus teu nyaho goreng
ketika ayat cacaan ayat nur maka kudu ayat zikrullah ya eling basa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari eling teh lain kudu ngucapkeun la ilaha illallah we disaeun di mana-mana sama ya Allah ya Allah ya Allah teu kudu gituan bah. Urang teh ya eta mah dikeletahnya tapi anu naon eta tah hatena diajar dibiasakeun eling basa ka Gusti Allah Subhanahu ikut kumaha gitu tanya ikut kumaha bahkan hadirkeun dia aja menghadirkeun sing nepi ka naon tah sing nepi ka aya kibuk ka teh ngerenyed nata ngerenyed namun dina musik teh amanya apa musik nyangutnya nyangutkeun anteng-anteng kanya kerenyed bukan eta eta mau dikerenyed kitu teh eta teh jabatun jadabati Roma jadabati Roma sakerenyedan tina jadabah pangeran anu maharoman eta teh khairun min ibadati sawaleh ini leuwih ade daripada ibadah sekian puluh tahun kita sekian ribu tahunnya sakali naon sakali ngarannya tapi lain tempona mah basisir aya tempona mah basisir jeung keindahan anak tapi ujug-ujug aya ngarannya di hate inget kanu naon kanu nyiptakeun ini Fatihahnya kan panganan kan adinya bisa mana adinya bisa cuma aja naik Fatihahnya jawab boleh gitu tanya ingatnya di tempat pun keren si Joni kan tapi kita mau ulang gitu nya ternyata si boy si Joni mahnya can bisa gitu mah tapi ketika ngernyatnya beda Masya Allah Gusti baru ciptaan ciptaan Gusti mini bodas mini putih bilang Gusti kok kenapa ketika abdi numpo manehanana ujug aja ngernyatkan diri kanu handak itu ujug-ujug kanu di mana kate kibuk-kibuknya jeduk Masya Allah kaget kunaona penciptaan atuh angut kun ngadama penciptaan meni begitu indah boro-boro anu dibuka kieu anu ditutupan oge anu dibuka ka bawah ditutupan saya tanya ketika panggil terus nya ujug-ujug lagi bongkar tanya ujug-ujugnya jeduk kakarege damel saha damel Gusti kakarege penciptaan Gusti atuh angot usahana Gusti na kok kunaon abdi can buka kerengan seperti kieunya ketika beri bijil gitu seperti kremes dina naon teh dina pandon teh bijil cai naon cai mata eta teh mau ibadah saperti kitu teka tempo ku batur teka nyahoan busa ku batur gede pisan mata ngemulukeun ribuan dosa eta kunaon anu ibadahna anu leumpangana nyata hatena nya ai gawena mah leungeunna mah keur naon leungeunna mah keur biasa ngadonan cilok ngadonan bandros atau keur biasa nguntun naon ngaranna teh mendongnya ieu mah urang mah keur biasa keur naon mah keur main efek tapi hatena nya kitu inget leungeunna aktivitas awak nama leungeunna sukuna kelumpangan ke dimana tapi hate kena rataskeun inget kasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok dijani moal kasieun. Moal aya kana onta, moal aya kasieun nya cepet mah angker kitu jalan teh nya. Kan kumaha justru kabeh bakasieun ka manusia kasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Moal aya kasieun. Tahu Gusna ketika dimisalkan dijelekeun teh di dihareupeun teh aya maung gitu tanya. Begitu kasih namanya putusan di Gusti Allah silakan. Namun ku Gusti Allah titah naon titah ngahakan dewe kan dinyapek dar kuing gitu tanya. Teh tulis mau gimana? Mau ngerekep jauh teh orang sagede gunungan kasur gitu tanya. Waduh. Mana titah Gusti Allah rek ngadahan urang silakan nya. Tapi nya Belagi deng urang naon urang hidup belum gendeng teh kuntil anaknya kabeh inget bisa
Itu semua ngampulkeun mua daekeun di mana kita semua naon tak mua daekeun jam ka jalma anu eling ka sana terus wala tutiman agbana apa bawang kelina wataba wakana ampu ajarnya seperti orang diajar keur naon sing inget teh gerak urang teh usaha ditiiskeun dipanaskeun hika perasaan digalaukeun disakit hatikeun gara-gara ada kata-kata SMS di manehanana mohon maaf saya sudah ada yang punya Aduh. dengeunah tanya oh kenapa ini hatiku jadi sumpek begini perasaan jadi asma nih sesak nafas nih kenapa eta kembali eta kusa Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa balikna diindahkeun berbunga-bunga Masya Allah ketika disapa manehanana kenenyut teh imut eta kabeogenan kusa Gusti Allah Subhanahu wa taala perasaan-perasaan seperti itu kebebanan didatangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ingat kasa Gusti pangincer di ayeuna ijid geus eta mah keul nya kabeh teh didatangkeun kusa Gusti pangidim si imah geus masuk barang bae-bae sampai rokok sampai sadar tanya coba dua orang sebab mulai kan ditanam dengan mancatan lagi anda bagus sih emang eta seperti kita ogeuna eta kusa Gusti ka perasaan-perasaan kumaha diajar tenangkan diajar hate sina ingat basa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala angot mun dibantuan ku dohir naon eta sanggeus olah sing daek naon wiridan nya daek wirid dan eta kan ngelatih naon kitu keur ngelatih hate daek baca sing membaca eta nama maca sa Gusti Allah Subhanahu wa taala fahdar subbatal fasiki wallahu a'lam bishawab subhanallahi rabbil izzati salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Kita